isi orang teh padahal hirup teh soleh ya. Carekeun ngaji teu pernah pegat, salat teu pernah tinggalin, ibadah sapok bahkan sedekah rajin, tapi anger musibah beunang. Atau kitu mah anger-anger keneh lain, beda nilainya. Ieu mah nu rajin ibadah sarua parena teh geuna kubereng. Ieu jelema antara salat ngejelas kubereng teman teh. Atau ai kitu-kitu mah anger mending teu salat sakalian beda. Ari pangkat haji opik nu rajin ngaji mah eta mah nilainya lain. Eta mah keur ngangkatkeun derajatna. Gitu nya. Oh haji ono teh eta mah. Jangan dikira eta mah. Gitu-gitu ge. Setiap aya naon wae ka jelema anu rajin sababena dina ibadah teu ninggalkeun kana kawajiban, komo tolabul ilmi wah geus lain bantrak-bantrak. Salengkah sataun ibadah. Memang ngalengka dihampura, maka hayo we apa dihampura. Kiraku pangeran teh teu nyaah ka urang. Saking nyaahna aya we carekeun hiji waktu teh sautak saeutik, buru-buru ku pangeran teh cepret nyaah. Tapi lain ngewa teh. Kudu kaharti ku urang. Sok itu urang teh soleh anger we. Bantuan ti desa teu meunang deui.